أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Wallahu a'lamu min muradillah. Qad ja'akum yakin teman-teman tekakum insya kada rasulana utusan min anfusikum kang tetep saking berang awak sira kabeh minggu tegese saking sira kabeh Muhammadun nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun kang sang syadidun tegese kang sangat alaihi ngatas rasul apa ma'anitum barang kang masyarakat sira kabeh masyarakat tegese masyarakat sira kabeh kuliko namun sira kabeh al makruh ingkang den seni ti hari sunani turgang mak atas sira kabeh antah tadus ingentah oleh pituduh sira kabeh bil mukminina kalawan kang mukmin kabeh rauf turgang banget welas syadidur rahmati tegese kang sangat welas rahimun turgang asih yuridu lahum al-khaira kang ngarapakeun ya rasullahum kade mukminin diing kabecikan fa in tawallaw maka lamun mengoyak nas kabeh maksudna musyrikin munafikin anil imani bika saking imankan kalawan sira Muhammad fakul maka ngucap sira hasbi utawi kang kuping isun kafi tegese kang nyukupi sunallahu iku Allah la ilaha illahu ada orang pangeran iku maujud angin gua Allah alaihi atas Allah balaka tawakkal tu tatagenan ingsun biwat kalawan Allah balaka wasaqta ngandel ingsun lebih giri orang kalawan dian Allah wa huwa uti Allah Rabbul Arsyiku pangeran aras al kursi tegese kursi azim kang agung khassah nangtukeun ya Allah ing aras bizikri kalawan den tutur li annahu azabul makhluqati karna satuhun aras iku kang leuwih agung-agung sakeh ciptaan warwal hakim mulan musgariwatkeun sapa Imam Hakim fil mustadrak dalam kitab mustadrak an Ubay bin Ka'b saking Ubay kang putih Ka'b qala ing ucap Ubay akhiru ayatin nuzilat utai akhir ayat kang den turunkeun ya ayat iku laqad ja'akum rasul ila akhir surah ditugakeun sira teu kamari akhir surah sakumaha kamari ayat ieu teh ayat terakhir nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun terakhir berarti Kangjeng Nabi di Madinah geus madaniyah. Cuman ayat anu diriwayatkeun ku Ubay bahwa ieu ayat terakhir dhaif cik ahli tafsir. Sebab ayat anu mu'tamad nama sahih
ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di kajian dama jelas ayat ieu teh khusus jeung orang Arab nu apal ka Kangjeng turunanana lahirna sepak terjang kehidupan Kangjeng diutusna Kangjeng dakwahna Kangjeng tetapi orang Arab nu bangkawarah musyrikin munafikin tetep beku kasombongan katakaburanana teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang nu sakijauhna masya Allah jauh lalakonna jauh segala rupa jarak masana tetapi orang ya Allah ya Rabb seakan Kangjeng aya di payunan urang berani urang ngalaksanakeun salat perintah Kangjeng nu ngadakwahkeun teh Kangjeng puasa nu ngadakwahkeun teh Kangjeng zakat nu ngadakwahkeun teh Kangjeng ditahyin masjid nu ngadakwahkeun teh Kangjeng titah ngararaji saumur hirup utlubul ilma walau bisin nu nitahna Kangjeng urang teh diuk teh kuari teh eukeur aya di panitah Kangjeng hadir Kangjeng teh neuleukeun aduh urang Cikupa urang Balaraja aduh cak Kangjeng teh nyaho sia emang diusir ku pamajikan aya nu nyilip bae jeung sajabana ieu urang keur aya di parentah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah jasa aduh badak lamun urang maot keur aya di perintah Kangjeng syahid urang bae ieu keur ngaji syahid keur salat syahid nu nembak urang keur Jumat lantaran teu meunang salat Jumat tembak ku polisi dedet syahid tinggal nasib polisi napa nu nembakan nangke ya herap wallahu a'lam udah sih sebenarnya keur aya di perintah Kangjeng belah dieuna belah ditu nama perintah Allah subhanahu wa ta'ala ieu urang keur aya di jero perintah Kangjeng kita ngararaji supaya urang mantep keyakinan urang ka Allah keyakinan urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus khitab ka para musyrikin munafikin urang Arab laqad jaakum yakinnya jelas geus datang Kanjeng Rasul seorang utusan Allah anu utusan teh ti golongan aranjeun kabeh ya ti jenis saranjeun kabeh pada manusia Muhammadun nyatane Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad eta diutus boga sifat hiji azizun alaihi ma'anitum dua harisun alaikum tilu raufum bil mu'minin rahimun bil mu'minin Allah karim opat nomor kahiji azizun alaihi ma'anitum ngarasa tegenah ngarasa resah naon nu dirasakeun teu geunah ku urang ngarasakeun teu geunah Kangjeng leuwih ngarasakeun teu geunah urang ngarasakeun masyarakat manggihan kalau dipake kambung ku urang jadi teh urang teh sedih Kangjeng leuwih sedih tibatan umatna ketika manggihan ka masyarakat kuari di Indonesia teh kuari teh keriwe masyarakat lantaran aya aturan-aturan anu cak urang teu jelas padahal mah jelas wajib masker lamun teu make masker urang teh ieu kena denda minimal tanangkeup tanggal kalapa
Ditanya ku manehanana, ayo ku polisi. Iya kan riweuh. Disumpah ku polisi. Siap segala bujur bisul. Jeung sajabana. Iya kan ge masyarakat resah. Kangjeng Nabi teh ceurik nu sabenerna. Iya ayatna nangis Kangjeng teh. Ningali umat muslimin resah. Berekonomi kesulitan. Henteu laluasa kitu kene berpolitik. Cek Kangjeng Nabi masyaallah karim. Sing sabar ceng. Sing sabar jang. Sing sabar Aden. Sing sabar tong. Sabar. Ceri Kangjeng teh ieu teh. Azizun alaihi ma anittum. Ningali umatna teu jelas resah. Ya, polisi diceng-cerikan ku Kangjeng. Ujang mangan sakadar tugas doang jang. Sing ade ngalaksanakeun tugas teh ceri Kangjeng Nabi ge. Ningali abri ceri Kangjeng Nabi ge. Ieu teh nu salah teh saha nu sabenerna zamanna mah tugas. TNI nu salah teh saha zamanna mah tugas. Ke tugas teh ti saha tuh ieu teh ti Kapolres, ai Kapolres teh ieu teh tugas ti saha Kapolda, ai Kapolda tugas teh si saha ieu teh ti Kapolri, ai Kapolri tugas teh saha. Balik deui ka handap lah moal kaluhur deui. Oh, iya ya. Nah, iya. Kemudian atuh aya nama tentara anu aya di kecamatan naon ngaranna? Dan Ramil, Koramil. Itu dan Ramil teh nu aya di Koramil teh kami mangan tugas di saha mah? Kami mah tugas teh ti Kodim, Dandim. Dandim tugas di saha ya teh kami teh ti Danrem atawa ti ditu ti Pangdam. Pangdam di saha ti Panglima balik di handap lah ulah kaluhurnya. Kan gitu kan. Mane mah tugas ceurik Kangjeng teh udah nyaritakeun ceurik. Ceurik itu polisi teh diceng-cerikan mane mah ngan tugas doang kades ya teh. Ulah sok kejem-kejem teuing. Yang cerikan Kangjeng teh ka rakyatna, yang cerikan ieu teh ka umatna, yang cerikan ieu teh kan tugas-tugas saha ieu bermuara ka mana atuh ieu nu sabenerna teh geus balik di bae manggeun ka handap lah. Moal aya eureun-eureunna geus kitu bae. Geus mah kurang mah nyaritakeun teh Kangjeng teh sangat luar biasa prihatinana masyarakat teh berat perasaanana nu dirasakeun berat ku masyarakat jeung ku umatna. Kangjeng leuwih berat. Masyaallah. Urang lamun boga lurah boga perasaan kos kitu minah. Urang boga camat boga perasaan kos kitu nikmat. Urang mun boga bupati boga perasaan kos kitu mantep jasa. Ngarasakeun kesedihan rakyat ketika rakyat sedih teh. Ceurik bupati teh. Kenaon bapak-bapak kau kecering. Kenapa Pak bisa nangis? Pengen kawin lagi. Goblok. Sudah teh sia daun. Antu kawin atuh sia hayang mah. Jeung cerikan teh horengan dan dirina tidak kesampaian. Lain ieu mah jeung cerikan rakyat sedih. Kasedih rakyat teh. Duh nu susah mah isuk bisa dahar sore macan puguh. Isuk aya jang dahar isuk sore aya jang dahar isuk macan puguh. Dagang anu terus be ieu teh dagang teh jang menghidupi pamajikan jeung anak. Mangkaning situasi teh kos kieu ayeuna teh kakara kedek maju deui kemudian di lockdown deui bae. Sedih bupati merasakan kesedihan masyarakat. Jadi masyarakat sedih, bupati leuwih sedih, gubernur leuwih sedih, tak urang hayang boga pamimpin modal kitu, yakna okos Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terasa diayomi kabeh yatim piatu, fuqara, masakin, kabeh terasa diayomi ku Kangjeng Nabi. Ngaku kabeh karena kepemimpinan Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng Nabi azizun alaihi ma'anit. Ya Allah ya Rabb. Demantak orang mun tayang ka Kangjeng Nabi, mun orang buka ka masakatan Kangjeng Nabi uningan. Ya Allah ya Rabbi, abdi teh ieu teh teu apal kamari teh memeh ngaji teh. Orenganan kredit 2 harga kitu teh daun kitu haram. Gusti, ieu teh abdi teh keur ti soledad Gusti.
apal tadi nama ya Allah ya Rabbi ceri kurang teh gangjeng teu kudu ka Allah ka Kangjeng abdi percaya dina Al-Qur'anul Karim aya bahasa azizun alaih manitu kasedih abdi teh beuki ditampung ku kasedih Kangjeng Kangjeng abdi teh teh bade maca sholawat ka Kangjeng nu bisa abdi be ya teh titah nama 4444 ku kiai ngan teu kuat opat bae abdi teh cak Kangjeng teh opat geus bebeja debe ka aing tuh kan Kangjeng Nabi apalin nu batak loba datang ka jelema anu arasup Islam ieu kuari teh di Amerika asup Islam di Polandia aya seorang wanita ngaranna eta Kristin asup Islam karena naon karena manehanana mengingat naon mengingat tentang dicaci makina Kangjeng difilmkeun melalui film kartun manehna seorang Katolik cek manehanana saya itu adalah pecinta Yesus saya beragama Katolik tapi masa iya sih Tuhan dilahirkan berpikirnya tapi saya ini Katolik tapi apa iya Tuhan dilahirkan kalau Tuhan dilahirkan sebelum lahir Tuhan yang sebelumnya mana Tuhan tapi saya pecinta Yesus tapi kalau Muhammad dicaci maki saya tidak senang sebab Muhammad adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul dibaca kunyana Injil dibaca kumanehna Taurat setelah eta terus mengamati kehidupan Kangjeng minta penerangan ke kiai-kiai ayalah kiai nu nerangkeun tentang kenabian Kangjeng kerasulan Kangjeng telilanya nama maca 2 kalimat syahadat langsung merontanya nak Kangjeng ternyata Kangjeng maha tahu bahwa saya ini sedang sedih tunjukkan ya Muhammad atas kesedihan saya bahwa engkau itu adalah kepercayaan Sang Khalik Allah dengan kepercayaan Tuhan saya percaya kepadamu ya Muhammad tunjukkan saya kunaon atuh langsung terdet perasaan kabatinnya anak ayah anu bicara maca 2 kalimat syahadat azizun alaihi ma'anit mun dicaritakeun ieu teh di Inggris di Jerman di Polandia di New Zealand ambalai di Denmark sakitu poharana ge eta teh di Prancis tahun gitu garana dicaci maki Muhammad makin dicaci maki Muhammad makin loba nu asup Islam di Prancis dan teu disebarkeun bae ka urang teu dijelaskeun ka urang ieu nu asup Islam di Prancis akibat di Denmark akibat film kartun tersebut ya dampaknya luar biasa mantap presiden menyetop langsung jangan diputar kembali sebab sekali diputar ribuan orang masuk Islam ribuan diputar dicaci maki Muhammad orang Palestina sorangan Yahudi asup Islam ya Allah maha kawasa Allah makin dicaci makin dimaki Muhammad sinarna makin luar biasa ulah Kangjeng Nabi wali caci maki wali makin hurung anu ngajaci bakina makin ngejebur ulah ka Kangjengna nu nuturkeun Kangjeng diangkat sebagai wali Allah makin maju makin luhur makin bersinar sebab naon wali mah kan teu mementingkeun pribadina sarua jeung Kangjeng azizun alaih merasakan kesedihan umat mantak babari jeung wali mah kumaha wali ngadoakeun ka sahabat ngadoakeun teu irin-irin wali mah ka sahabat tengah penting teh lain ngadoakeun jang sorangan ya Allah ya Rabbi anu hararese usaha Gusti supaya dibere babari beh katambah keyakinan ka Gusti ulah ku gara-gara fakir manehna tigeus le jadi murtad kitu keneh politik ya Allah ya Rabbi kabeh ge anu gagerakeun teh Gusti eta teh nu jadi PNS manehna dahar teh di dinya tunjukkeun Gusti kemurnian hatina nyana hirup teh di dinya wali teh selalu ngadoakeun batak ka wali mah ka wali jelema deudeuheun bae sebab naon tanpa dititah nyana ngadoakeun jang umat azizun alaihi ma'anitu ieu mah aya ngadoakeun dibere kiai tah doakeun aya sajam mah kieu bae giliran bae nu teu mere doakeun abdi aya naon agas bae nu doakeun ya
Teu mah lain wali teu mah kos kitu. Oh. Iya wali mah kos kitu. Nya Allah nu nyaho. Doakeun. Masya Allah, merenana numur riang teh Gusti, teteh hayang cager, tapi teteh ku Gusti diburiangkeun, bere kasabaran bae Gusti, nu ngahirupeun Gusti, anu ngamuriangkeun Gusti, nu mere sabar lagi Gusti, salametkeun Gusti, abdi teu apal rahasiana, hanya Gusti nu apal meureun dimuriangkeun teh, eta teh keur dibersihan teteh dosa-dosana, ya Allah, tawakalkeun sabarkeun Gusti, wali mah kos kitu ngadoa. Teu kudu dibere nya mah. Imai dibere ngadoa, ngabudah ngadoana. Dirilah teh dibere teu ngadoa. Teu kos kiai panggung. Dibayar bae ceramah, teu dibayar henteu. Aya teu kuari jelema di dieu. Ah, sia masuk ka nyari ka dieu. Atuh ka ditu ge sarua aja aya keneh. Halo, masyaallah. Hari azizun alaihi mahanitum. Beratin hatena masyarakat hatena ketika umatna manggihan kariweuh ya Allah ya Rabbi nikmat orang mun boga pemimpin kos kitu. Hiji, dua. Harisun alaikum kasangsem boga kahayangan nu pohara menggebu-gebu anta tadu supaya aranjeun menang pituduh hayangna Kangjeng Nabi makabeh menang pituduh ku kesabab menang pituduh nyaho kana bener nyaho kana salah ketika geus nyaho bener jeung salah milih kana kabeneran geus ketika milih kana kabeneran diridoan ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho berarti kabeh digiring ke surga Allah hayangeun jasa Kangjeng Nabi umat teh salalamet asup ka surga kabeh. Harisun alaikum bangga urang boga Kangjeng Nabi. Masya Allah diagungkeun kurang melalui maulidan, diagungkeun kurang melalui maulid rajaban, melalui haulan, melalui dan lain-lain sebagainya. Ieu teh ngagungkeun ka Allah melalui perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cenah jauh perintahna maulidan teu kudu diparentah ku Kangjeng hidang sorangan mantak naon. Hidang lah salah ke hideung di Jawa. Hidang orang Jawa mah pun salah bae terep doyong entoyong. Aduh orang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ngalamin. Wai. Tunggu kumaha. Geus kos kitu we lisana nun tetapi. Dah harisun alaikum. Kasangsram. Hatena teh rindu. Boga kahayang anu mendalam mak di jero hatena hayang merenang pituduh umat teh kabeh. Supaya salamat kabeh ulah aya nu cilaka. Ulah aya nu ka neraka kabeh. Ulah diutus teh buaistu li utamima makarimal akhlak. Jangan bebener akhlak supaya naon ieu? Supaya baladar salamet surga kabeh. Beuh pohara Kangjeng diutus ka alam dunia. Bangga urang boga rasul, boga nabi seperti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu tah keur kieu teh tah Kangjeng Nabi teh nempo misalna ka urang. Lain misalna nempo bungaheun Kangjeng keur neangan cacaangit sakumaha nu dijelaskeun azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum aya maneh teh keur neangan cacaang keur neangan bebener ieu teh pasti mun balik ieu kajeun kumaha ge di beneran di mah tangga teh diri sorangan terus kabeh aya kreditan tinggal 3 bulan deui lah mudah-mudahan we cek kitu ieu geus beres mah 3 bulan kredit teh goblok teh coba. Iya Kangjeng Nabi teh harisun alaikum masyaallah bil mu'minina raufur rahim diheulakeun ku Gusti Allah bil mu'minina Kangjeng Nabi teh raufur rahim gelar Kangjeng Nabi anu paling istimewa sajabati ngaran-ngaran Muhammad Ahmad Toha Yasin
wah bener nama nu paling hebat mah ieu Raufur Rahim. Sebab Raufur Rahim teh sifat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala aya di Kangjeng. Masya Allah Kangjeng Raufun deden jeung nyaheun bil mukminin ka para mukminin kabeh rahimun asih Kangjeng Nabi ka para mukminin. Maksudna raufun bil mukminin teh ka mukminin anu taat Kangjeng Nabi deudeuh jeung nyaah ka mukminin anu taat ka Allah. Rahimun aya imanan iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan masih kene maksiat kene bae rahimun Kangjeng Nabi nyaaheun ka mukminin nu maksiat. Ya kumaha kurang kanu taat Kangjeng Nabi raufun kanu maksiat Kangjeng Nabi rahimun. Ketika ningali umat-umatna anu tararoat ya Allah salatna konsisten rawatibna konsisten kadang-kadang selain daripada kitu Ramadan teh daek puasa Senin Kemis kadang aya nu puasa Kangjeng Nabi Daud sapoe puasa sapoe buka di dalam pentingna teh tahajud zikir sholawat berangna sholat duha daek ngalaksanakeun perintah-perintah Kangjeng taat Kangjeng Nabi teh raufum bil mu'minin dedeuna luar biasa dedeuna kana geus kitu dibarengan ku Kangjeng Nabi teh ka mamana bae ge dedehnya maneh teh kade ceng maneh teh aduh deuh maneh teh ilmu aya di maneh teh cek Kangjeng Nabi taat aya di maneh kade besi aya Golkar asup kade kaca Kangjeng Nabi eta teh racun teh Golkar teh PDI ge leuwih racun kade sugan PKB mah racun sarua bae sugan P3 mah racun kade ulah sok ngadahar duit kos kitu kade atuh kumaha hayukeun tapi ulah ngadahar duit teuh kumanya lillahi taala ceng nah moal aya kos kitu lillahi taala ulah atuh da buktina geuninganan kos kieu mentek serba salah urang namun urang teu ngadukung naon gitu ngaranna wakil-wakil urang diserang ku Kristen urang ngadukung buktina eueuh naonan ieu lah di negara urang bos kieu urang hayu-hayu si ieu P3 si di PKB si di Golkar si geus ada naik ka rasana urang cicing bae abang Perindo naik ka ditu serba salah kan urang itu kumaha maksudna sih di negara teh ngahayukeun sakieu sabodo tah urusanna ngan kiai mah awas cak Kangjeng Nabi aing teh raufum bil mukminin deudeuh jeung nyaah kana taat dibere ilmu maneh teh dititipan kaula teh neuleukeun ka maneh kade ulah sok naik ka panggung ceng aduh beuteng jaga ulah sok ngadaharan duit partai Golkar teh racun deui sabaraha kiai sabaraha ratus kiai di zaman Golkar baheula teh ajur pangajanan ajur pondok pesantren ajur jadi yayasan mah teh produksi pesantren madu hebat ketika hayang dikembangkan diproduksi campuran gula madu gula pesantren teh hebat atas pesantren wali ti ditu teh Quran jeung hadis hayang menggembang diproduksi jadi yayasan teh kos kitu kadangnya ku jadi siap ungguk-unggukan sesegugul jadi cenah kiai kos kitu amat aing mah kos kitu aju ulah yayasan lain ulah yayasan menang tapi ulah ngadahar duit pemerintah beuh atuh tibana horeng eta lah permasalahanana cadel sia disebut cau geus guys kiai mah kula cadel diproduksi madu nu hebat supaya ngembang diproduksi tendenan gula tendenan naon deui ayo sia nu nyaho aing mente ayo cepetan diproduksi dijual ge jeung sayang di emberan abeh urang percaya
toel kurang manisan cerembe bego nyaho kurang ge manisan cerembe teh kos kitu rasana diproduksi mah kos kitu naon pondok pesantren madu diproduksi jadi yayasan pepe henteu rek nyaritakeun salahna ngan kurang lempeng henteu rek nyaritakeun salah kurang lempeng ge ketika deuk ka Allah ketika nyaritakeun ilmiahna atuh hebat bahasa ediana matematika ediana kurikulum lagi rarapi bisa jadi naik ke universitas ka Misro ka Turkiye ya ka Korowin kan itu hebat lah ngan lamun endek dibawa murni ibadah kudu dibersihan mantap kimu pasir teh ya nyana teh sarjana toki togana ge toge aya ngagantung dipiceun ku nyana kula ngobrol panding manehna SH teh henteu lah sebab naon dikaji tuh lain eta bae di Jawa Timur Jawa Tengah dokter Andes sarjana profesor anu ngaju ninggalkeun neuk ibadah ka Allah mah lain kos kitu ternyata ayeuna masing-masing kula ge ngan sakadar dongeng doang adapun moal eureun ieu terus bae yayasan mah terus ngan dicarita doang dicarita ketika deuk ka Allah ge atuh Kangjeng Nabi mah deudeun sarua tah ieu ka kiai-kiai anu hayu bae terus bagahan ngaji hayu terus baca yang mal kebel ieu di alam dunia teh cer kade bisa golkarnya balik di bacana kiai yang bosen atuh aing ge teu bosen ieu dengekeun ku ceuleuh sia jabongan sia nu ngadaharna leg-leg ku sia balik deui cenah aing nu ngadaharna ge balik sia kanyahoan ge ku kabatur kabehan hudang geura sia moalah cenah aing gajeun kih di dieu bae henteu dereng naon ngan ieu teh ya gangguan keur nyaritakeun raufum bil mukminin kanu taat rahimun bil mukminin nyaaheun ka mukminin anu maksiat tetep bae dinyaahan ku Kanjeng Nabi mah kiai anu kampanye kiai anu digolkar partai tetep dinyaahan di eta gaya perjuanganna tampa aya manehanna meureun acak-acakan di negara teh hargailah ku urang ku daekna ku perjuanganna adapun aju mundur dina pelebah dakwah Islamiana atuh babagi jabonganna nyana di dinya terus kabelah dieuna mukminin anu hayang dagang teu boga modal hese terjerumus dah riba ceri Kangjeng Nabi teh tapi tetep deudeuh geura tobat geura tobat kitu keneh di politik betah maneh di politik di dinya politik ieu teh kan lain politik Quran ieu mah buatan Walanda betah datang ka paeh maneh di dieu deudeuh nya cek Kangjeng Nabi ngagugulung hukum lain hukum Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul khasirun cilaka deudeuheun tetep Kanjeng Nabi teh deudeuh geura tobat geura tobat masyaallah kurang kumaha Kanjeng Nabi teh kanu kumaha bae deudeuh nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Kangjeng Nabi bil mukminina raufur rahim tah kurang kumaha Kangjeng baheula teh di Arab teh seperti kitu azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim dawahkeun ku ajeun Muhammad fa in tawallau maka lamun arembungeun musyrikin munafikin khususna umumna manusia anil iman bika ngibankeun ka anjeun faqul ucapkeun ku anjeun hasbiyallah nunyukupan ka kaula Allah la ilaha illahu tiaya pangeran kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti Allah hungkul abdi tatagenan abdi masrah teu kasalian Allah wa huwa rabbul arsyil azim Gusti Allah teh pangeran arasy anu maha agung maha luhur disebut arasy supaya nyaho sebab ulun nyaho kagedean arasy lamun ulun nyaho kana kagedean arasy atuh komo anu ngadamelna Gusti Allah mantap dijelaskeun teh supaya hebah urang sieun urang ka Gusti Allah
Gusti Allah teh wa huwa rabbul arsyil azim. Bejakeun Muhammad. Kanjeng sakitu poharana boga sifatan nu poharana karakter anu luar biasana tapi ku Gusti Allah geus dinasehatan Muhammad fa in tawallau mun anjeun dakwah haju maranehanana menggo anjeun dakwah marehana ngabalieur anjeun ngajak manehanana ngajebian ulah leutik hate Muhammad bacakeun di jero hati anjeun Muhammad hasbiyallah nu nyukupan ka kaula Allah. Ingat nu nyieun dunya teh aing cak Allah. Nu nyieun maneh aing. Nu nyieun manusia aing. Aing nu ngabingitian. Aing anu nyieun, aing nu nyiptakeun sia mangan sakada tugas Muhammad. Ketika daekeun alhamdulillah. Ketika teu daekeun bacakeun hasbiyallah la ilaha illahu. Konsep yang urang ketika orang dakwah hayu ajakan berbagai elemen masyarakat nu petani, nu pedagang, nu PNS, nu polisi, nu TNI wabeh dakwahan ke urang jawara ketika adaekeun manehna nuturkeun dakwah urang teh lantaran ikhlas insyaallah ikhlas kuncina hanya ikhlas lain kapinteran teh ikhlas meangan nu pinter ambalaya dek predikat sarjana profesor doktor ambalaya tapi teu ikhlas pangangceuli tapi ketika ikhlas teu kudu loba ilmu makom jeung loba teu kudu loba ikhlas ulah hayang nanaon hiji bae hayang ridho Allah bakal ditaluturkeun ku sasaha oge tah ieu konsepna tapi ketika anjeun dakwah haju jelema ngabalieur ulah nyeri hate nu pertama ngabalieur tatangga nu tadina deket jeung urang ngajauhan kos kitulah ku Allah teh dicatur-caturkeun urang yen pondok pesantren urang dakwah nu tadina ngadukung urang mental nu tadina jauh jeung urang deket cobaan dulur urang nu tadina manut jadi henteu nu tadina henteu jadi manut minggu-minggu kamari bulan-bulan kamari tahun-tahun kamari mah nurut kuari mah jadi teu nurut nah ieu teh cobaan jang anjeun mana teh lillah panteu si dakwahna ketika ngabalieur ucapkeun hasbiyallah nu nyukupan ka kaula Allah ulah mah sakadar dakwah we ari daek nuturkeun ari teu daek mah hasbiyallah nu nyukupan ka kaula Gusti Allah Allah teh la ilaha illahu teu aya pangeran kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti Allah hungkul abdi tatagenan teu kasasaha nikmat urang hirup urang dakwah batur daek alhamdulillah nang Allah ulah rasana urang ketika teu daraekeun hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkal pasrahkeun ka Gusti Allah ulah nyeri hate ulah haju kieu aing kurang kumaha ngadawahan sia teu nurut bae gai akibat teu nurut siarkan teu merena naon ka goblok da coba tah nah ulah sok haju nyilek ka dieu biasa bae sih Tuhan ieu kunaon sih jadi teu nurut akibat teu nurut kan jadi pemasukan kurang urang makan kitu bae tah urusanana lempengkeun teu nurut hasbiyallah la ilaha illahu abdi ciptaan Gusti kita dakwah ku Gusti lantaran abdi diamanatan ilmu ku Gusti hasil masantren daekeun nang Gusti ketika henteu daekeun ku Gusti keneh cobaan jang abdi hasbiyallah Gusti nyiptakeun langit Gusti nyiptakeun bumi Gusti nyiptakeun abdi Gusti nyiptakeun umat abdi mangan sakadar nyampikeun ketika daekeun ketika teu daekeun hasbiyallah balik urang ka Allah la ilaha illallah urang na ka Allah teh pangeran wajib disembah kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti wungkul abdi tatageuna abdi tawakkal bi ghairi teu kasalian Gusti
Gusti teh wa huwa rabbul arsyil azim. Pangeran aras anu agung. Kok disebut si aras teh? Aras teh eueuh nu apal kana kagedean aras. Langit kahiji, langit kadua teh ieu pohara, langit katilu leuwih pohara gede. Dibayangkeun ku ahli tafsir, ieu langit kahiji, langit kadua teh ieu teh leuwih gede ti langit kahiji. Langit katilu ngalimpudan langit kadua, langit kaopat ngalimpudan langit katilu, langit kalima ngalimpudan langit kaopat, langit kagenep gitu saha nu nyaho. Di atas eta aya Sidratil Muntaha, aya Lauhil Mahfuz, aya kursi, aya aras, saha nu apal? Eueuh nu apal kecuali Sang Maha Pencipta. Lamun Allah nyaritakeun wa huwa rabbul arsyil azim, komo nu nyiptakeun pangeran aras anu maha agung, nu nu nyaho komo gustina atuh. Ieu urang boga hirup ti Allah, yuhi urang paeh ti Allah, yumit urang gerak ti Allah, al muharrik urang cicing ti Allah, al musakin sehat ulah diakun urang nang Allah, gering ulah diakun urang nang Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngageringkeun Allah. Tinggal kumaha kelas sampai orang bersyariat ya orang mah kelas syariat. Ketika jelema geus hakikat surat syariat mah nyangakeun sadaya-daya ka Allah. Urang kuari teh ditita ku Allah. Emang Allah teh apaleun masyarakat anu didakwahan ku urang. Apaleun nu nurut apaleun, nu teu nurut apaleun, teu kunaon nyeri hate, teu kudu nyeri hate, kembali ke Allah. Ih, masyaallah. Hampang lamun dibawa kos gitu teh urang dakwah geus daraekeun ja ieu nu didakwahan ku urang marebuan tapi anu daekeun mah aya be 2 esek pengajian di masjid teh masyaallah aya 20-an ge jeung tihangna aya 10 atuh ngaji dengan 10 jeung tihang 20 masyaallah ya geus ulah nyeri hate hasbiyallah nu nyukupkeun ka kaula Allah terus be abdi bae teh deuk dakwah teh ya Allah uninganeun ieu sakieu meureun diberena urang nu paling hebat jadi jelema teh ulah boga kahayang tapi mensyukuri pemberian Allah eta nu hese ulah boga kahayang urang mah yo santri teh boga 1000 2000 3000 kahayang urang kahayang Allah lain tuh kan kahayang urang mah urang boga pamajikan teh opat gareulis kabeh narurut hiji jeung nya jore nya galak kan kahayang urang nya kahayang Allah tah aya geus kumaha tuh kasih kos karar itu ban deureus teh nu opat ban nya gareulis nya narurut kan geunaheun ieu mah hiji cam medut bae masyaallah nyarekan teu eureun aya anakan mah terus nah ieu kumaha ieu nu paling hebat mah mensyukuri pemberian Allah geus saya syukuran jamal kebal di alam dunia eta nu pangluhurna jelema. Ya Allah ya Rabb abdi teh aya teh menang cacaang ngaji teh horenganan mensyukuri pemberian Allah abdi sakieu diberena ku Gusti kamari mah ngarasula teh aing ngaca kunaon ai batur karasep aya abdi henteu horenganan lain kitu menikmati ya Allah abdi syukuran dijadikeun jelema sakieu ge teh dijadikeun monyet takan bantap cek Allah hampir sih sebenarnya jeung monyet sok aja diteruskeun jemaah tuh menikmati dan mensyukuri ya Allah ya Rabb abdi teh ieu dagang sekotana kamari mah merontah hayang meuli mobil hayang meuli motor hayang meuli anu tapi geuninganan cek kiai horenganan nu paling bagus mah dagang mah terus tapi mensyukuri pemberian Allah ya Allah alhamdulillah neuleuh ka handap loba jelema anu handapeun ti urang ulah neuleuh ka lu mensyukuri pemberian Allah ilmu sakitu terus bae ku urang teh dikejar ilmu mah tapi urang mensyukuri pemberian Allah ulah kieu beuh kiai anu mah pohara amat teh anu dah kok aing mah padahal mah luhuran aing ilmuna luhuran aing umurna luhuran aing turunanana kok si eta bah boga ilmu sakitu jeung budak kene jadi hebat diteluh wae mulai geus main Sukabumi geus tungtung nama Sukabumi kaajak beta Pelabuhan Ratu. Nah lain gitu mensyukuri pemberian Allah. Alhamdulillah ya Allah ya bisa sholat
karena titipan ilmu ti Gusti bersyukur bisa tahajud bersyukur urang kabelah dina urang boga harta bersyukur batur mah ieu teh heuseun urang mah babari berikan kanu butuh mensyukuri pemberian Allah ulah merontah yang ieu yang itu tak eta anu hebat mah ibadah teh kos kitu mensyukuri pemberian Allah geus urang datang ka imah teh diusapan ku urang pamajikan naon sih ngaji ku mau kesapan aing kakara kapanggih orang ngaji teh kudu bersyukur emang kunaon emang teu bersyukur lain kamari maneng kumaha ge aing teh asana sok ngabanding-banding we jeung batur teh moal eta sih kos kitu teh ieu mah daina naon wari justru dek bersyukur kumaha sih geus aing geus kuari malah kuari manis alhamdulillah pemberian ti Allah kakak sakieu neng sakieu ajur bae mah kakak jadi lembut ge kak atupan ngaji kakak mah baru masya Allah aja kakak minggu harap di modalan ku abdi mah jadi beda kakak kuari mah lembut perasaan menusuk hati perasaan asa abdi teh dimiliki ku kakak masya Allah ya Allah ya Rabbi aja kak terus ngaji kak terus besi kurang modal kiku pula modalan tuh gara-gara lembut mensyukuri urang biasa mah haji balak balik gaji teh mana cai mana sanggup mana siap dengan jadi gak aing capek sih lain dam aduh pengen ngaji ongko tapi celit tarorek tapi kuari mah jadi lembut ke kakak masya Allah kakak ini atuh kakak mah disadiakeun deuk dahar lain teh lah deuk sabar beh sedih kak gula ladege kakak jadi kos gitu kak atuh geus bae lain deuk menikmati jeung mensyukuri pemberian Allah jangan yang meureun boga pikiran kakak lapar teh meureun boga perasaan ulah kitu kak beas hai kakak kudu nyaho mah beas kak geus lah urang paruasa bae neng lah kakak kuat kuat kula henteu tak iyalah mensyukuri pemberian Allah geus malah aya hasud bakal eta nu mantak hasud teh eta teh tadi meronta ya Allah tuh kan ketika orang dakwah kangjeng asli nama ieu mah dikaurangkeun baheula konsepna kangjeng teh fa in tawallau Muhammad lamun ngabalalir kabeh fakul ucapkeun hasbiyallah la ilaha illallah pake ku urang ketika urang dakwah ngabalir jelema hasbiyallah la ilaha illallah nu nyukupan ka kaula Allah teh pangeran kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti wungkul abdi tatakenan wa huwa rabbul arsyil azim Gusti teh pangeran aras bae ge diatur ku Allah sakitu gedena komo urang cek Allah teh aing teh neuleukeun ka sia teh ku aing geus dibatas umur sia teh ngaler ngidul ngetan ngulon eta teh ku aing teh keur dideuleukeun teu pernah teu deuleu aing ka sia di masjid sia di mushola sia di majelis taklim emang aing teh deuleukeun aing ka sia tuh ka jero hate sia aing deuleukeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rupa sia ku aing teu pati dideuleu tapi kalbu sia ku aing dideuleu ka mana loyong sia ya Allah ya Rabbi urang teh dideuleukeun ku Gusti Allah Allah teh nu ngurusan pangeran teh nu ngurus aras susah gitu gede na bae ge diurus ku Gusti Allah atuh kumaha urang ieu teh leutik dunia teh wali Allah bae ge geus nempoleutik kana dunia teh bisa hiberan isuk-isuk bisa ka Mekah sore bisa ka Madinah juga ka Palestina eta hamba Allah bisa kikituanan leutik dunia teh komo ku malaikat atuh kunaon urang ngaju ngarasulah masya Allah karim mantap ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah daula syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai kabelah ditulah maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pan cenah kiai mah tilok akur sih ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaha aing bae
siapa 33 aku lagi pernah nanyakan ke abah kenapa itu maca itu jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aya henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah si mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui kabelar itu mah 5 bae lah kiai 10 urang cenah ta'adub goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah nurutan sidina Ali burunganna teu tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur cek aki-aki umur 80 maling mah mal sakira ieu geus berket aing sakira siapa belon ibadah tuh aju mesti dipanjangkan umur incu paeh deui sakira aing mah masih keneh aya keneh bae beak anak beak incu beak aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur hayang beuki mantep bae ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum kebelah itu nama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas laqad ja'akum rasulun nah lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat masih kena panjang umur nah lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu tereh beneran Ki Khairun almarhum almaghfur lah Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula teh abah Haji Damyati babah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat kula bin Ki Haji Damyati bin Ki Romli bin Khairun nya nama teh lamun aya jelema naon gitu ngaranna Muria sangarana ulah ditinggalkan ya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener lah eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan tah eta herun eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deui cekeuna teh insyaallah cager ini mungkin bener eta Abah Haji Herun laqad ja'akum kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti kitu belah tinggalkan panjang umur tapi osok kebeneran bener kieu cenah J jelemana bisa kede sih ya ngobrol mah tapi cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep we sudah ditaringgalkeun bener sampai kaduana entak aya nu jiranna ulah menta cai ka kiai ceuk asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus lah ulah antepkeun lah ceuk teh ieu mah lamun geus jadi urang encan jadi mah ulah wakah urang na tetangga laqad ja'akum rasulun teres ieu mah ya busiana eungap
ulah sok-sokan heulanan wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan nu menta nu naon nu menta nu naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat lah koja akum ya ulah ya namun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Herun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener aya nu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU da koja akumna lancar keneh panjang umur insyaallah nu paehna nu ngocai hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola iza asbaha wa iza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik ke subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang ya Allah ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh nya dihasilkan maksudnya bagus menurut Allah hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban pohara eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokoknya boga maksud maca eta geus hasil bae pokoknya ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup bae cenah ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap sholat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada sholat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki zaini ka abah doyong ya abah sok diwiridkeun beta ku abah doyong abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke enak bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan nu biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala 3 balik ta salat masyaallah aya anu diijazahan ku abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek begitu proyekna gagal ceurik kan ka abah ceurik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae kunyana teh bener
Hasbiyallah wa ni'mal wakil mun leuwih oh masalah cak abah leuwih mangan 3 beh heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener tah setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu maca deui hasbiyallah wa ni'mal wakilna kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kadituna lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka abah-abah mah nyahoan eta si hasbiyallah na teu dibaca deui nyahoan da abah bagus-bagus cak abah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut tak nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana aja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nganyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengna bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna tekafian majzian khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon dulu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal ka neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat nage moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapoe sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya ya hasbiyallah liman ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 moal tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid kan eta ieu cenah kieu atuh kunaon teh di fotokopi ge cerita heula ieu mah ge kadelek waing hayang apa henteu sia ngawiridna Surat Yunus wallahu a'lam.